Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, Ya Nabi salam alaik, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa inna ahsanal mawa'idi syafiyah kalamullahi alladhi la yakhfa 'alaihi khafiyah. Wallahu ta'ala yaqulu fi qawlihi a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum fa innahum yakhluquna fi zamanin ghayra zamanikum. Ayyuhal hadirun usi wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ngupingkeun naon anu dibikeun kentana guru urang sadayana, alhamdulillah batik kamitana. Ibu-ibu sararaung teu? Aya anu saum, aya anu saum mungkul henteu ngaos, aya anu ngaos mungkul henteu saum. Nya, aya anu henteu saum henteu eta mah bebas naha. Abdi mah bade ngompol mungkul moal mangga eta mah. Abdi mungkul moal ngompol bade bareng jeung ngompol mangga terserah. Ya kitu deui eta oge aya anu naroskeun ka sim kuring Pak Ustaz cenah eka heula kurban heula eta mah kumaha hayangna we atuh deuk ngiki heula deuk ngising heula atawa deuk bareng ki jeung ngising atuh terserah bebas eta mah nya kumaha anu
kumaha nu eureun Ustaz bating ku kabitana ngan sateacan tadi teh sateacan angkat ka kulon bade miwarangan ngeco ieu teh salah sama sim kuring SMS heula umat Ustaz upami bade ka pangaosan eta sorban bodas bawang alhamdulillah sorban ya alhamdulillah bating ku kabita ngupingkeun sejarah Nabi Ibrahim sareng sejarah Nabiullah Ismail bating ku kabi eta oge parantos ngarupikeun hiji kauntungan kanggo urang sadayana khususna kanggo Asep. Begina. Naon tadi teh kabita. Lamun jalma teu kabita-bita acan ku kahadean naon ngaranna? Naon ngaranna sato. Awas hati-hati. Om anu lintuh mah isukan dipencit. Naon sato anu beratna sakintal leuwih pokona mah siap isuk siap sekelan ku sararea nya sekelan ku sararea urang pencit anu lintuh hari baheula mah pencit nu paneuri ayeuna mah pencit anu lintuh nah bating buka bitana nah cirina jalma anu iman teh anu dina hatena aya nganci kaimanan anu maotna bakal nyanak iman sareng Islam eta kabita ku kasae arisun alaikum nya kabita ku kasayan amun teu kabita-bita acan da sato mah teu kabita ku pangajian aya sato rupang kabita ku pangajian cek doma hayang teuing eta pangajian aya teu doma anu hayang ngilit kana pangajian berarti anu teu hayang acan ngilit kana pangajian naon ngaranna tuh cek di teras nya anu teu hayang boga anak soleh naon ngaranna sato eta hoyong ibu gaduh putra anu soleh hoyongnya tadi parantos kasolehan Nabi Allah Ismail falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kasolehan Nabiullah Ismail tos teu diragukeun deui di bumi jeung di langit. Ya? Kasobaran Nabi Ismail tos teu diragukeun deui di bumi dugi ka langit. Leres. Kasobarana satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa manawi eta teh parentah Allah leres nya ujang eta teh parentah Allah muhun upami eta leres parentah Allah parantos diyakinkeun dina dintenan Arafah eta diatawisna ku Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mangga pidamel ku apa insyaallah taala abdi bakal sabar samali kasobaranana apa upami abdi apa teu percanten kirang percanten kirang lokal kana iman abdi mana tong diringkus abdi mana nah eta ngarupikeun saur tadi teh mah nyaeta nilai-nilai filosofi anu priyogi diambil ku urang sadaya di mana hiji putra kera nurut kanu janten ibu ramana kanu janten sepuhna janjik ini masantren ngahuleng teh budak teh ai budak urang mah nya mane di pasantrenkeun ngahuleng naon teu bisa main HP di pasantrena tah isuk mah ganti poe isuk mah jang ku aing sia dipencit cek budakna teh memang aing sia heula budak aya naon kitu masalah tos teu diragukeun deui tos teu dimangmangkeun deui kasobaran kasolehan Nabi Ismail nyaeta kalau waktu nampi parentah ti Allah Subhanahu
Naon margina Bo, naon margina Nabi Ismail dugikeun ka sobar anjeunana dugikeun ka ayeuna anjeunana kasolehanana luar biasa. Margi dipelakan, ditanceban akidah, margi dicitak ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diwuruk bab tauhid langsung dipayun ku kuramana di papagahan tauhid, di papagahan ayeuna akidah anu kuat nya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nya perjuangan Kangjeng Nabiullah Ibrahim ngadidik nu janten putrana teu gagal teu sia-sia kalawaktos nampi parentah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Nabi Ismail nampi kana naon? Kana bukan tanpa usaha Nabi Ibrahim eta. Hoyong gaduh putra anu soleh. Usaha heula, naon usahana? Nabi Ismail ongklet sur Nabi Ibrahim jang syariat nama ujang tadi ongklet dari akad teh ku apa hakikat nama ieu teh rahmat Allah gitu nya. Akad Nabi Ibrahim. Nah, padahal ieu teh hakikat nama Allah Subhanahu wa taala langsung dipayun nyaeta anu diajarkeun ka putrana ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyaeta mangrupikeun akidah tauhid ka Allah Subhanahu wa taala supados ulah terkontaminasi atanapi radiasi ku kamusyrikan indikasi kamusyrikan ini. Selalu Nabi Ibrahim nganggo hakikat nama Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun urang gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salajengna parantos diuningakeun tadi dina muqaddimah bahasa Arabnya di mana urang sadayana ayeuna teh hoyong kenging kabahagiaan dunia sareng akhirat. Ibu hoyong bahagia dunia sareng akhirat? Karek hajangga batur arareun. Nah, di mana cenah atuh kebahagiaan urang sadaya disimpen ku Allah Subhanahu wa taala nahan dina seueur harta sane, nahan dina luhur pangkat lain, nahan dina rupa awewe nu geulis lalaki nu kaset sane. Di mana atuh cenah dina naon gitu dina umur nu panjang lain, kalah ripuh panjang teuing umur. Nah gitu. Nya di mana cenah atuh? Nyaeta Allah Subhanahu wa taala nyimpen kebahagiaan teh dina hidayah, Bu. Ieu pangaosan atana piriungan sarupi kieu ngarupikeun hidayah ya Allah Subhanahu wa taala bungan teu wa khairum mimma yajmaun. Hidayah ya Allah Subhanahu wa taala semata-mata nyaeta anu disebatkeun hidayah teh urang sadayana kersa ruang riung dina kasae kersa nyampeurkeun kana kasae sampean anak dianggap taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala, socana dianggap taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala, cetilna dianggap taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, maksana taqarrub dirinya teh ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sih perkara anu langkung berharga di dunia ieu sareng di akhirat engke salian ti urang tiasa caket sareng Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala? Man lahu malun falyataqarrab malihi wa man lahu quwatun bi quwatihi wa man lahu ilmun bi ilmihi wa man lahu wa man lahu doa bi doain. Jalma bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah upami anu gaduh harta ku hartana, upami anu gaduh tanaga ku tanagana, upami anu gaduh ilmu ku ilmuna, upami anu teu gaduhna naon ku doana we. Doa teh eta teh ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu hoyong caket sareng Allah. Hoyong caket sareng Allah. So, tuturkeun simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang pedir. Atuh
Jalma penit pada jauh jeung Allah. Ngan sakitu. Hah? Pan aya mohon eta. Hoyong caket sareng Allah, moal jalma anu caket sareng Allah mah moal kasurupan ibu. Moal kasurup. Itu cenah kasurupan kunaon, lain kunaon bangna kasurupan ge eta teh jauh jeung Gusti Allah dalam caket jeung Allah mah moal kasurupan. Naon cenah ubahna eta kasurupan, eta jampena teh ulah pedit. Ibu terang anu pedit. Jalma salmur naon ieu teh ngaranna teh ayeuna anu pangpeditna terang teu. Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil malak man sami'a ismi falam yusalli alayya. Jalma anu pedit-peditna salam dunya, salam sa Indonesia, salamur nyaeta jalma di mana nguping jenengan kami saur Kanjeng Rasul tapi teu daek maca shalawat. Siap maca shalawat ibu? Jalma anu teu daek maca shalawat anu pangpedit-peditna mah siap maca shalawat siap? Siap maca shalawatnya. Maca shalawatnya apa rantos dipimpin tadinya? Atau dipimpin tadinya? Sallallahu ala yasin Ahmad adil amin sallallahu ala yasin Ahmad adil amin wa tangtungan gunung luhur kene kanyahinu omak sagara ngagulun eleh kuci mata inu sallallahu ala yasin Ahmad salapan bulan ngagandung ilung teu maregung komo nepikeun kabingung ilung ogen teu kunung asal bapana teu ngandung tuikeun sallallahu Ahmad
tina naon anu didugikeun jadi jalmi anu pangcakeutna sareng Allah, caket sareng pitulung Allah, caket sareng surgana Allah, caket sareng manusia, jadi ulah pedih. Jalma anu pedih eta musuh Allah. Musuh Allah anu pedih. Masya Allah. Musuh Allah, musuh jelema, musuh manusia jauh jeung surga, deket jeung neraka, deket jeung fi Allah. Nah, ku hal eta mudah-mudahan sakali deui ku hadirna urang sadayana dina ieu kasempatan, mudah-mudahan hadirna urang sadayana sing janten saksi kana keinginan urang sadayana kana cintana urang sadaya ka Allah sareng Rasulna, terutami sing langkung kabita urang sadayana guna-gunamina kasae asayang butos kanggo kasampurnaan iman sareng Islam urang sadaya tiasa sasarengan di dunya sareng dugi ka akhirat. Hoyong sasarengan di dunya dugi ka akhirat Ibu. Nah, si we tama ciga teu hoyong sasarengan di dunya dugi ka akhirat. Hoyong sasarengan jampena sami anu tadi ulah pedih. Sakitu anu kahaturkeun hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada